Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya walaupun pasangannya egois. Mung teu hayang hoream capek hate ye aing teh hirup teh hayang waras lain hayang gelo. Baladagu. Awewe zaman ayeuna mah bareuki duit. Atunya heueuh ya beki duit, meuli baju lebaran ku duit, meuli tumisen ku duit, nyieun kue ku duit, bahkan ieu benda mati oge motor di parkiran ieu 2000 make duit. Baladagu. Lalaki ngan hees we jeung hees. Cik atuh kardun jig-jig buru ieu geraneangan duit keur lebaran, sakedeung deui oge lebaran. Hek ulin tuh ka itu ka jalan, aya-aya hayam tewak, aya-aya entong tewak. Lumayan boga beureung keur urang ke ngopor ari lebaran. Tuh tempo ieu tatangga mah ulin ka mall dek neangan baju lebaran anu nyararieun kue. Coba urang mah ngan saukur ngabeu tutungna hungkul, ngan saukur ngabeu seungitna hungkul. Sok-sok keur neangan duit keur lebaran, lain kalakah molor we. Baladageun. Kadieu Nurmi, kadieu. Ejakeun ka besti-besti maneh anu osok ngagibahkeun, anu nguruskeun hiruk batur jeung nu sok nganilai kana kagorengan batur. Kumaha ayeuna terek lebaran geus mareunang THR-an can. Baladageun. Make jeung ngomong awewe zaman ayeuna mah lamun geus pinter neangan duit sombongna minta ampun. Emang lamun sombong teh ye lamun ngakur-ngakurkeun bebeunanganna gede enteuna duit. Zaman ayeuna mah lamun awewe teu pinter neangan duit ku lalaki teu dihargai. Lalaki zaman ayeuna mah merena teh sakumaha balagana ciga anu mere saeusi dunia. Teu baladageun. Lamun cintana awewe nu make perasaan nu rugina awewe. Tapi lamun cinta awewena make logika geus pasti nu rugina lalakina. Fakta baladageun. Hirup mah netral we. Dek jadi dulur hayu, dek jadi musuh hayu. Da di dunia mah we jelema anu sampurna, lamun anu munafik loba. Baladageun. Samiskin-miskina aing can pernah aing ngahakan hak batur, nyokot hak batur, komo deui mau hak batur. Baladageun. Dek ngabohong mah ngabohong we, da eta mah hak maneh. Tapi lamun urang nepikeun ka jempe, berarti urang geus nyaho sagalana. Baladageun. Hayang geura buru-buru lebaran, aing mah nyaho otak maneh mah Nurmi. Dek lebaran teh saukur dek pamer baju, saukur menta hampura, ket nepo burang nama maneh mah ngomongkeun batur. Si eta mah model bajuna kitu. Bener teu? Baladageun. Jelema anu pernah dinyerikeun ku maneh tapi masih keneh bager ka maneh berarti moralna tinggi. Lamun otak maneh berfungsi minimal gablek ka era. Baladageun. Dengekeun ontohon, make jeung nyebutkeun awewe zaman ayeuna marurah. Yeuh, hayang nyaho, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki anu daya ngadahar duit awewe hanya dalam modal pinjem dulu. Baladageun. Gablek tatangga kepo, boga mata ditempo, boga ceuli menir bing ngadedengekeun. Batur teu puasa milu saur majarkeun batur saur milu saur. Batur teu puasa milu buka majarkeun batur buka milu buka. Nah, ari aing lamun puasa kudu diwawarkeun dina toa kitu aing puasa. Baladageun. Ramadan tiba, api-api puasa eta sungut bau rokok surya. Isuk-isuk mah buka, engke sahur milu sahur. Lamun sungut maneh dipake ngahasut jeung mukakeun ai batur, pake oge irung maneh keur ngambe bau bangkena hate sorangan. Baladageun. Keur nyindirnya
Tapi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Beledageun. Montong sumuhun dawuh hirup mah sakirana maneh ditincak dihina jeung direndahkeun tembongkeun tah jati diri sorangan. Bener teu beledageun. Aing mah teu sudi boga salaki kaset ai sakirana mumul usaha mah. Yang percuma gablek salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah. Beledageun. Maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Maneh make dedemit, ku aing dipake jarur langit. Aing mah jelemana tetegaan, tapi bukan berarti aing teu bisa. Beledageun. Cek, tadi saurang di warung aya naon gitu? Eta ibu-ibu ngararomongkeun kadenge ku ceuli meuni peurih. Nah, sia teh menikah didenge teuing, yeuh peurihna hate mah asia eleh ku peurih beuteung mah yeuh. Lemong ge baso aing yeuh, hakan sia yeuh. Atuh mah. Nah, cek dah hirup urang mah rame atuh. Itu pas hirup maraneh nyati iseun alabatan kuburan. Kumaha geuning? Matak cek aing ge anu dipikiran mah beuteung asia dahar cing gede ame bentet ulah hate keun bae aya mah hate mah sabar ya kudu cara aing sabar. Coba lamun gablek bedil geus dideredet tak ku aing. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Matulus aing mah deuk sarete ieu. Beledageun. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Ingekeun besti, ngaranna ge minantu. Lamun urang barang bere kanu jadi mitoha, ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes, ngadak-ngadak mitoha jadi jahat. Keun bae ulah jadi pikiran, da urang mah hirup nepikeun ka kula teh jeung anakna, da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna, lain ku mitoha. Yeuh, ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial, ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik. Angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah yeuh, nu disalahkeun mah minantu. Sok coba contoh nu kitu teh yeuh. Beledageun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu? Beledageun. Mending keneh kulit hideung tapi hatena bodas daripada sia kulit bodas tapi hatena hideung. Beledageun. Denge ku sianya aing eudeuh disebut tante-tante, aing deuk disebut ibu-ibu, aing disebut geus kolot ge keun bae yeuh. Aing mah umur kolot tapi jiwa aing mah tetep muda ya. Seleranya juga muda ya, dengekeun. Eudeuh sia resep, eudeuh sia teu resep, bodo amat lain urusan aingnya. Dadah. Cus. Dengekeun besti, aing mah deuk teu awet ngora kumaha tuh. Diriungna ge aing mah ku bujang. Ya guys, say hi dulu guys. Tuh, tinggal ieu. Aisyah lalel we jiga nu dagang leta online wae. Sok aya paribasa, lamun urang bager ka batur, batur ge bakal bager ka urang. Teu percaya aing mah zaman ayeuna mah. Waduh, pokona mah zaman ayeuna mah anak mulang tarima. Kalakah mah ulang caduk. Pokona mah waduk aing mah percaya marulang caduk ieu.